Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah pangaosan nu kusim kuring dihormati, mangga lajengkeun kana hanca anu katunda nyaeta kitab Adkar Nawawi halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma ari ieu bab eta mertelakeun perkara. Yaqulu anu maca ieu jalma li sahibihi babaturanana jalma idza roa di mana-mana ningal ieu jalma mahuka munajama saoban jadidan kana pakaian jadidan anu beuteuh. Warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya fi Sahih Bukhari dina kitab Sahih Bukhari an Ummi Khalid katampi hadis ti Ummi Khalid radhiyallahu anha qalat nyarios ieu Ummi Khalid atta parantos sumping sah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiabin kalawan nyanak angwan piha anu eta tetep dina ieu siab khamisatun ari aya simut anu juru opat saudaun anu hideung. Qala ngadauh Kanjeng Nabi saur Kanjeng Nabi man tarawna taksuha hadhil khosfi wa khamisah man ari saha jalma tarawna eta nu ningali aranjeun kabeh taksu eta makekeun naksu eta bakal makekeun kuring ha kana itu makekeun kuring ka ieu jalma hadhil khosimata kana ieu khosimah simut juruna opat pas aktu terus weh erek makekeun kuring alqaum ka kaum-kaum pakola teras ngadauh Kanjeng Nabi utu kudu ngadatangkeun anjeun ka kami bi Ummi Khalid ka Ummi Khalid pata teras weh sumping bihi ka kami saha Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Paal basa terus weh ngangokeun Kanjeng Nabi ni ka abdi ha kana itu khamisah teh simut karena ieu khamisah simut anu juruna opat biadihi diangokeun langsung ku panangan Kanjeng Nabi. Waqala sareng ngadauh Kanjeng Nabi Ibli geus ngabututkeun anjeun wa akhliki tegasna ngabututkeun anjeun marotaini kalawan dua uihan. Jadi maksadna dina ieu hadis saur Ummi Khalid radhiyallahu anha anjeunna nyarioskeun bahwa sumping Kanjeng Rasul sumping bari nyanak angwan di antara dina eta angwan teh aya simut nu juruna opat anu warna hideung. Teras Kanjeng Nabi nyarioskeun saur Kanjeng Nabi ari saha jalma eta nu ningali aranjeun kabeh ka ieu jalma kuring rek makekeun ka ieu jalma kana ieu baju kana ngamakekeun kana simut anu juruna opat warna hideung tadi. Terus we paas qatu alqaum cek ieu Ummi Khalid teh itu ngarepehkeun kuring ka kaum-kaum caricing. Teras we Nabi ngadauhkeun utuni bi Ummi Khalid. Anjeun kudu ngadatangkeun ka kami cenah-cenah ka dieu sauran ieu Ummi Khalid saur Kanjeng Nabi. Gancangna carios sumping weh ieu Kanjeng Nabi teh ka Ummi Khalid teh ka kuring saur Ummi Khalid. Tos kitu Kanjeng Nabi tos penak sareng Ummi Khalid terus Kanjeng Nabi makekeun ieu Kanjeng Nabi ka ieu Ummi Khalid kana simut nu juruna opat tadi teh langsung dianggokeun
ibarat disimbutkeun kana punukna langsung ku panangan Kanjeng Nabi. Teras Kanjeng Nabi nyarios saur Kanjeng Nabi abli wahliki itunya. Saur Kanjeng Nabi geus ngabututkeun anjeun, geus ngabututkeun anjeun. Berarti ieu baju ieu simut teh geus butut. Warwaina sareng ngariwayatkeun urang sada fi kitab Ibnu Majah dina kitab Ibnu Majah wa Ibnu Sini sareng Ibnu Sini an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anna nabiya kana sanyana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam roa eta ninggal Kanjeng Nabi ala Umar radhiyallahu anhu ka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sauban ninggal Kanjeng Nabi ka Sayyidina Umar sauban kana hiji pakaian. Pakola taras we ngadauh Kanjeng Nabi ajadidun nah eta teh weutuh hada ari pakaian am gosilun atau menang umah. Janten maksudna Kanjeng Nabi sanyana Kanjeng Nabi ninggal ka Sayyidina Umar, ninggal kana bajuna anu dianggo ku Sayyidina Umar. Meureun katingali nyiripit menang nyetrika mun bahasa ayeuna mah. Kanjeng Nabi naros ka Sayyidina Umar ajadidun hada am gosilun. Nah ieu baju teh baju weutuh atau baju menang nyeuseuk. Jadi herang deui kumaha waler Sayyidina Umar. Pakola ngawalar Sayyidina Umar, saur Sayyidina Umar bal ghasilun. Ieu mah lain acuk weutuh tapi acuk anu kengeng nyeuseuk kitunya. Jadi siga weutuh deui kengeng nyeuseuk. Pakola teras weh ngadauh Kanjeng Nabi albas jadidan wa is hamidan. Wa mut syahidan sa'idan saur Kanjeng Nabi. Albas make anjeun jadi dan kana anu weutuh wa'is albias kudu make anjeun jadi dan kana pakaian weutuh wa'is jeung kudu hirup anjeun hamidan barina nu terpuji. Wamut jeung maot anjeun kudu maot anjeun syahidan eta maot syahid sa'idan tur anu bagja. Kitu nya. Jadi ketika Kanjeng Nabi ninggal Sayyidina Umar acok teh nah ieu teh kengeng weutuh meser weutuh atanapi anu menang nyeuseuk walar Sayyidina Umar sanes mah kengeng nyeuseuk. Tarasa Kanjeng Nabi ngadauhkeun kudu make pakaian anjeun anu jadi nu weutuh, hirup kudu terpuji, maot syahid atawa bagja. Babu ma'ri babu kaifiati libasi saub ari bab eta mertelakeun tata cara nama nganggo pakaian wana li jeung nganggo senal wa ihima jeung ngudarna ngalaana ieu pakaian sareng ngalaana sendal. Yustahabu disunatkeun naon ayab tadia yen ngamimitian jalma pi labsi saubi dina nganggo pakaian wana li jeung nganggo senal wasarawili sareng nganggo lancingan calana lancingan wasibiha sareng sabangsana ieu senal lancingan itu bil yamini kalawan katuhu min kamaihi tegasna tina leungeun bajuna ieu jalma warizlae sarawili sareng min kamaihi tina dua leungeun bajuna jalma warizlae sarawili sareng dua suku calanana jalma wayah la'u sareng ngalaan ngudar ieu jalma al aisaro anu kenca sumal aiman terus anu katuhu. Maksudna disunatkeun ngamimitian dina make pakaian, tata cara make baju, tata cara na make senal, tata cara nganggo lancingan teh hukumna sunat ketika nganggo acuk, nganggo senal, nganggo pakaian naon bae oge dimimitian ku anu katuh heula. Berarti make sapatu nu belah katuhu. Make sapatu senal make senal anu katuhu. Lamun nganggo naon lancingan oge sampean anu katuhu heula ngamimitianna. Nganggo baju ge nu diasupkeun leungeun anu katuhu heula. Lamun ngudar ngalaan baju, ngalaan lancingan, ngalaan sapatu, ngalaan senal, yah laul al aisar. Ngan lamun ngalaan mah ngudar itu anu kenca heula. Itu kakara anu katuhu. Wa kadalika nya kitu deui.
sapertikeun make pakaian kudu nu katuh heula ngudar nu kencah heula al iktihalu ari make sifat. Jadi soca nganggo sifat nganggo cela ta eta teh nu pertama nu dudu cela teh nu katuhu heula name soca anu kencah. Wasiwaku nya kitu deui siwak nyikat waos nyiwak nama mah bade kayu arok atau ku pasta gigi tah anu pertama mah kada belah katuhu heula nyiwak heula itu hukumna sunat. Wa taklimul adpari jeung neuk teu kuku tah neuk teu kuku ge panura masuk nu kencah heula justru neuk teu kuku ngawitan saena naon heula anu katuhu heula. Wa qasu saribi nya kitu deui ngagunting kumis anu tos lewat naon beureum bibiwir beureum bibiwir bibir nu beureumna ieu ta eta geus sunat di naon diteuk-teukan kumis teh anu paranjangna diteuk-teuk ngan mimitina ti belah katuhu heula ulah nu kencah heula anu belah katuhu heula. Wa nitful ibti nya kitu deui sunat nyabutan bulu kelek. Itunya bulu kelek kan sunat dicabut ke lalaki. Dicabut ngan dicabutan teh ulah nu kencah heula anu katuh anu bulu kelek anu katuh heula. Wahal kurosi nya kitu di naon digunting rambut atanapi diparas dicukur. Sunat nama anu belah katuhu heula. Wassalamu uluk salam minas sholati tina salat uluk salam ngalieuk teh sunatna kakatuhu itunya kakatuhu uluk salam teh tina salat. Waduhulul masjidi nya kitu deui lebet ka masjid hukumna sunat ngalengkahkeun sampean anu katuh heula. Wal khuruju minal kholai nya kitu deui kaluar ti jamban tah ti jamban mah kaluar itu suku katuhu kaluar ti zaman mah asup ka zaman suku kenca kaluar ti zaman mah suku katuhu. Wal wudu'u nya kitu deui kudu katuhu heula ketika wudu sunatna ketika ngawasuh panangan heula nu mana panangan nu katuhu heula-heulakeun namanya panangan kenca. Wal guslu nya kitu deui dina adus kitunya sunat anggota tubuh anu katuhu heula sunatna ti luhur heula. Terus dewal aklu barang tuang oge sunatna mah sunah nabi mah eta ku panang katuhu. Wasarbu sareng ngaleueut nginum oge eta leungeun katuhu. Wal musofahatu sasalaman berjabat tangan eta sunata nu katuhu. Wastilamul hajaril aswadi istilam ngecup hajar aswad di kajauhan kitu tah istilam kan hajar aswad ieu ge ku panangan katuhu. Wa ahdul hajati jeung nyokotna pangabutuh min insanin ti manusia wadap ya sareng nolakna ieu hajat ilahi ti ieu insan. Itunya ketika urang ditawaran mangga tuang eutah urang nyanakna teh kadah ku panangan katuhu. Misalna ahlim urang nolak misalna sami aduh mangga ten gitu nya nolakna oge ku panangan katuhu. Wa ma asbaha dalika jeung perkara nyarupaan ieu perkara hada kanu kabeh tadi. Jadi setiap amal-amalan angwana tanapi naon bae tadi disebutkeun itu sunatna anu katuhu. Pakuluhu makari sakabehna ieu hada yafalu eta midamel jalma hu kana ieu hada bil yamini ku nu katuhu. Jadi sadayana eta teh dilakukeun kadah katuhu heula termasuk kudu adus barang tuang ngaleueut musopahah jeung sajabana eta teh sunat ku panangan katuhu. Wadiduhu jeung ari lalawananana ieu hada bil yasari eta ku panangan kencah. Tah lamun teh masa balikna tadi lebat ka masjid sampean katuhu berarti kaluar ti masjid mah sampean ke kenca. Lamun make baju ku leungeun katuhu heula ngudar baju mah leungeun baju kenca heula. Make sapatu katuhu heula berarti muka sapatu mah anu sapatu kenca heula sabalikna nu kenca. Lajengkeun arwaina ngariwayatkeun urang sadaya fi Sahih Bukhari dina kitab Sahih Bukhari wa Abil Husain Muslim bin Hujaz bin Muslim al-Qushairi an-Naisaiburi
An Aisyah napi hadis ti Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat nyarios Siti Aisyah kana kabuktosan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibu eta ngaresepkeun hu ka Kanjeng Nabi naon atai manu ngatuhu pisanihi dina tingkahna Kanjeng Nabi kullihi tegasna sadayana ieu sa'ni pituhurihi dina susucina Kanjeng Nabi wat rujilihi sareng nyisiranana Kanjeng Nabi. Saur Siti Aisyah bahwa Kanjeng Nabi mah mikaresep Kanjeng Nabi dina tingkah naon bae oge anu dipikaresep ku Kanjeng Nabi mah ngatuhu Kanjeng Nabi mah resep termasuk dina sagala tingkah naon bae termasuk pituhurihi dina susucina Kanjeng Nabi dina wudu dipayunkeun nu katuh heula nembe nu kenca dina adus nu katuh heula termasuk dina naon dina nyisiran oge Kanjeng Nabi mah anu belah katuh heula warwaina ngariwayatkeun urang sada fi sunani Abi Daud dina Sunan Abi Daud wa ghairihi sareng lianti Sunan Abi Daud bil isnadi sahih kalawan sanad anu sahih an Aisyah katampi hadis di Siti Aisyah qalat nyarios Siti Aisyah kanat kabuktosan naon yadu Rasulillah panangan Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al aiman al yamini anu katuhu lituhurihi eta pikeun sususina Kanjeng Nabi wa ta'amihi sareng barang tuangna Kanjeng Nabi wa kanat sareng kabuktosan naon al yusra anu kenca panangan kencana Kanjeng Nabi li kholaihi eta pikeun di zamanna Kanjeng Nabi wa ma jeung perkara kana nu kabuktian ma min ada eta tina kotor tanapilah. Saur Siti Aisyah yen Kanjeng Nabi mah panangan Kanjeng Nabi anu katuhu ieu teh khusus kangge susuci khusus kangge barang tuang nu katuhu mah umumna teh sok dianggo anu kasayan nungku susuci barang tuang ai panangan kencana Kanjeng Nabi saur Siti Aisyah itu mah khusus kanggo di zaman di antawisna kanggo beberesih santos kahampangan satos naon satos miceun itu warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya fi sunani Abi Daud dina Sunan Abi Daud wa sunanil Al-Baihaqi sareng dina Sunan Al-Baihaqi an Hafsah katampi ti Siti Hafsah radhiyallahu anha anna Rasulullah kana sanyana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana eta kabuktosan Kanjeng Rasul ya ja'alu eta ngajantenkeun Rasul yaminahu kana panang katuhuna Rasul litu'amihi pikeun tuangna Kanjeng Rasul asyarobi sareng ngaleueutna Rasul wasiabi sareng nganggo-angwanana Rasul wa yaj'alu sareng ngajadikeun Rasul yasarohu kana panangan kencana Rasul lima pikeun perkara siwadalika salian ti ieu ta'am sarob jeung siap saur dina ieu hadis sanyana Kanjeng Rasul eta Kanjeng Rasul mah sok ngajantenkeun Kanjeng Rasul kana panangan katuhuna Kanjeng Rasul itu dijantenkeun kanggo barang tuang kanggo ngaleueut kanggo nganggo anggoan wa yaj'alu lis yasarohu lima siwadalika Rasul ngajadikeun kana panangan nu kenca ieu panangan kenca mah kanggo naon sabalikna tinu nu dipidamel ku nu katuhu tadi teh gitu berarti sabalikna tinu tadi lamun nganggo anu katuhu berarti ngudar anu kenca warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya an Abi Hurairah katampi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah katampi hadis ti Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ngadauh Kanjeng Rasul ngadauhkeun idza labistum di mana-mana make aranjeun kabeh wa idza tawaddotum jeung di mana-mana wudu aranjeun kabeh pabda'u maka kudu ngamimitian aranjeun kabeh biyaminikum kalawan leungeun katuhu ngatuhu aranjeun kabeh hadisun ari hadis hasanun eta sae roang ngariwayatkeun kana hadis saha Abu Daud wa Tirmidzi sareng Imam Tirmidzi wa Abu Abdillah sareng Abu Abdillah Muhammad bin Zaid wa Abu Abdillah teh Ibnu Majah eta Ibnu Majah
wa Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi sareng Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi wa fil babi sareng etap dina ieu bab hadisun ari aya pirang-pirang hadis kasiratun anu seueur wallahu a'lam. Maksudna dina ieu hadis saur Kanjeng Rasul di mana-mana aranjeun kabeh make pakaian jeung di mana-mana aranjeun kabeh wudu saur Kanjeng Nabi pabda'u biyama iniku maka kudu ngamimitian aranjeun kabeh kunu katuhu aranjeun kabeh berarti make pakaian make baju nganggo lancingan berarti kudu anu katuhu wudu sami wudu oge kudu ngamimitian kudu belah katuhu heula. Hadirin sadayana rupina pangaosan cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring nu ngaoskeuna ngadugikeuna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeuna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.